Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Mimin Widaningsih di kelas 12 IPS 4. Di dieu abdi bade mintonkeun hiji monolog anu jejerna ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Ih, Gus puncingis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodoh tea. Jerawat. Mani beureum kieu. Pencet gitu. Sieun nyeri. Antep wae. Tapi asa ngagokan deui. Kek. Asa jadi nyari geuning. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna. Budak cahaya anu sumorot tina soca anjeun akang. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah lalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung jeung kening mamah. Ari gado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh, enya biwir jeung buuk. Jiga kembar senajan mamah teh. Tah, palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lempang ge cekrih pisan. Pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapanya fotokopian saha? Nya fotokopian ti aki kuring. Tapi kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring teh? Walah, beuki ngalobaan. Amwing. Oh, kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya aki, aya nini, aya indung, aya bapa, aya enin, aya buyut, aya bau, aya karuhun, nya, aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngalewatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam jeung ti Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini, ka aki, ka indung, ka bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Enya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Insya Allah kanyaah kadeudeuk aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikokotor, moal digegeuleuh. Mugia Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Amin. Ayeuna mah hate kuring teh keur ngeujuna bunga pisan. Cinta anu mekar dina ieu dada bareng jeung jerawat
anu melentukna dina ieu pipi. Gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Walungan cinta anu ngalir dina ieu diri kuring, gersina ngumalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, terus nepi katurunan pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga teh sangkan eta kasucian cinta anu ngumalir nepi ka samudra pangeran. Insya Allah ieu jerawat asa beuki asak geuning, ieu hate asa beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna keur di mana?